Bismillahirrahmanirrahim. Pasal ke-16 surga. Surga kebon cek lugotna darussawab istilahna. Surga teh jannah bahasa Arabna teh. Cek lugot mah cek asal bahasa surga teh kebon. Tapi cek istilah mah darussawab. Hartosna tempat pahala, tempat paragi ganjaran pahala. Keur saha eta surga? Keur jalma anu takwa. Surga teh keur jalma anu takwa. Pasti nu takwa teh disebut jalma nu iman, menya nu teu iman takwa. Na tangga 7 jumlahna. Aya 7 surga teh. Hiji surga Firdaus, 2 surga Aden, 3 surga Huldi, 4 surga Naim, 5 surga Ma'wa, 6 Darussalam, 7 Darul Jalal. Eta surga teh sakitu. Lebat surga teh kudu iman. Eta ku padolna pangeran, ku karunia. Jadi lebat surga teh adalah karunia Allah. Nya eta pikeun jalma nu iman. Jalma nu teu iman mah moal naon? Moal ka surga. Asup kana neraka eta teh ku adilna pangeran, ku adilna Allah. Jadi kade lamun Allah ngaganjar ku surga itu adalah padol Allah, karunia Allah. Lamun Allah nyiksa ku neraka itu adalah adil Allah. Wa yusibna pabimahdil padli wa yu'adibna pabimahdil adli. Lamun Allah ngaganjar ka urang sadaya, nah itu adalah meles karunia Allah. Lamun Allah nyiksa ka urang sadaya, nah itu adalah keadilan Allah. Coba.